binatang apakah itu? Coba-coba sebutkan. Udel coba suara maung. Gareng coba suara kutu. Banyak kutu gitu. Kapan kutuna dihakan maung anjing. Urang tatarucingan macing urang. Tatarucingan naon? Tatarucingan. Saha nu bisa nebak-nebak suara binatang. Lamun akang bisa ngajawab suara binatang menang. Lamun teu bisa ngajawab di teungeul anu bisa ngajawab salamat teu bisa ngajawab di teungeul. Tiluan. Jadi sia dengekeun. Yuk ayo kita main dalam lingkaran, menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah ini? Binatang apakah itu? Coba-coba sebutkan. Udel coba suara ayam. Cepot coba suara cacing. Kayak hari aing cacing kudu kumaha nyorana sih teh. Da sia umur-umur jadi jelema aing mecan ngadenge suara cacing kabeh hewan ada suaranya. Moal pati-pati Gusti nyiptakeun manusia Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman mengerti karena bahasa hewan. Jadi pasti cacingnya bisa ngomong. Cing sileng ku dewek sok. Yuk ayo kita main dalam lingkaran, menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah ini? Binatang apakah itu? Coba-coba sebutkan. Udel coba suara bagong. Cecewok. Nah mah kejeng cecewok pan bagong bikang atuh. Areng coba suara cacing. Mana cacing itu? Kapan cacing nak keur bobogohan ayo. Teungel anjing tah. Cacing nak keur nyupang tah. Yo ayo kita main dalam lingkaran, menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah ini? Binatang apakah itu? Coba-coba sebutkan. Udel coba suara monyet. Cepot coba suara kutu. Siapa ka aing nu hese wae siapa? Sentimen siapa? Sa umur-umur jadi jelema kuring can ngadenge suara kutu. Manya kutu nyorak kabeh mah hewan bisa ngomong. Lamun kutu teh bisa ngomong, manya kutu boga anak si Kuar jeung si Lisa. Pan si Lisa teh anakna kutu teh jeung si Kuar. Mana ge kutu jaluna jeung kutu bikangna ngajak hees. Ayo ten. Si lain ku dewek sok. Yuk ayo kita main dalam lingkaran, menyebut binatang yang ada di hutan. Binatang apakah ini? Binatang apakah itu? Coba-coba sebutkan. Udel coba suara maung. Gareng coba suara kutu. Banyak kutu gitu. Kapan kutuna dihakan maung anjing. Eleh anjing. Kayak sih. Dewek mah teu ngeunah ya. Ningang di aing jeblok deui. Jeung dewek aya nama dibalas ku dewek. Urang nuluykeun kata berkait. Kata berkait kumaha? Kata berkait. Lamun ceuk bang kali mah 5 go bang bangkong di tengah sawah. Wahe di bajigur, guru ke desa gitu gini. Lu gitu gini aja dia. Oh nolikeun kata berkait. Heeh. Boleh ayang gung goongna rame menang ti wadana nu jadi wadana nah mana kitu tuh tukang olo-olo lo lobaan nu kiru lu petung menik niat naik pangkat katon kagorengan nantos kan di dalam lempi lempung aduh pipi jeung nu kemu gitu. Jangan nu kempong lain kemu. Tak gitu ah, kumaha lamun ceuk dewek teh
tapi kudu tepat muncul dewek teh hujan gerimis aja segitu cing hujan gerimis aja gitu dah langsung lah muncul gitu hujan gerimis aja bang langsung si lain bang anak Pak Haji jimat urang sakabeh beh teh kuring kapanggi cek dewek teh jadi oke siap awas perhatian nu eleh dileyak ku aing oke siap kudu ulah mikir kudu cepat kudu spontan hei hujan gerimis aja bangkong di tengah sawah wahe narik baji gur guru sekolah desa saban poe ngaput putri nogare lisung kadua halu luhur kapal udara rak di Jakarta tahun 7 hiji jimat paragi nyepah pahang biwir kuring ringrang si anak kembar barangkali diangkut kutang nini soek wek si anak kembar barangkali diangkut kutang nini jebleh si anak kembar barangkali diangkut kutang nini lang sak si anak kembar barangkali diangkut kutang nini rabet bet si anak kembar barangkali diangkut kutang nini ngacai cang kira-kira liur ieu masih jatah makan tuan goblok aing nu ngajak aing nu kaperek-pak teh siang anu ukur barangkali diangkut siang ngadon kutang soek aing we nu lieur mah naon dina geus kakuring nu mah Kada beungeut aing. Oh,